Yang nyieun wayang golek Sitiaragen. Ayo baraya. Ka mana ieu kayuna? Geningan di dieu. Biasana gitar ka mana-mana meureunan ngarungkeunana ka beut ka pipir atuh. Sampurasun baraya saung wayang raut ayeuna urang ngadamel wayang golek Sitiaragen. Tah ieu teh pesenan Kang Asep anu ti Cikeusik Pandeglang Banten tah. Anjeunna kapungkur pesen teh punakawan. Janten hayang ngumplitan cenah ieu teh janten aya Sitiaragen atanapi indungna eta meureunan si punakawan. Ya tuh lajeng wae urang papasan ieu teh kayuna urang ipisan kumargi wayang awewe mah rada alitan nya. Benten sareng wayang-wayang anu lalaki kitu. Anu naon satriaan ponggawaan gitu janten ari wayang golek istri mah kedah rada alit pointen. Urang papasan heula urang alitan supados engkena teh henteu bangga teuing di mana ngarautna. Sarengna deui janten rada enakeun we kitu di mana dicepengna teh upami tos naon tos alit mah teras wae ieu teh urang bentuk opalkeun heula tah ieu teh pikeun pibeungeuten urang naon urang opalkeun teh saterusna opalkeun urang ragaji baraya urang ragaji pikeun pibeheungeunana tah pibeheungeun sapertos kieu ngaragajina baraya margi ka pangkerna teh bakal aya gelungan tah bakal aya sanggul enten urang kedah dipola ti ayeuna keneh konstruksi disebatna meureunan nya. Tah ieu teh mereogikeun daya cipta tanapi imajinasi anu luar biasa baraya. Margi meureunan kedah aya dina otak heula, kedah aya dina implengan sadayana nembe meureunan disalurkeun kana media kayu. Oge henteu cekap ku imajinasi baraya kedah gaduh kreativitas jeung naon disebatna teh gaduh ieu lah disebatna skill. Skill urang di mana ngadamel sesuatu teh tah kaleresan dina leresan dieu mah meureun ngadamel wayang. Janten kedah gaduh keterampilan gitu khususna dina naon ngulinkeun perkakas dina ngadekeun oge dina ngaraut ngukir oge tah eta mereogikeun keterampilan baraya dan teu naon teu sagawayah. Seueur oge gitu anu nyapirakeun dina tahapan kieu teh tibang ngadamel kos kieu cenah budak leutik ge bisaeun sok pecakan atuh ngadamel bakalan we heula bakalan. Ngadamel bakalan heula upami sae tah meureunan kadituna oge meureun insyaallah tiasa mangrupikeun meureunan imajinasina bagus gitu. Sok aya wae nu nyacampah tapi lah keun bae meureunan anu teu apaleun mah. Tah upami tos terjun mah meureunan nembe anjeunna apal. Kos kumaha hesena geus pahareup-hareup jeung kayuna mah bakal palanga polongo meureunan anjeunna oge. Kitu baraya makana sok upami ieu mah upami nyempad atanapi nyapirakeun sok atuh barang jieun gitu. Sok barang jieun meh naon meh apal meh ngarti meh nyaho kitu kumaha hesena barang jieun teh tah dina leresan dieu meureunan jieun wayang golek tah. Teras wae meureunan urang ieu kapangkerna tah ieu pikeun pisanggguleunnana baraya. Ieu teh salah kuring teh tadi tuh. Kuring oge salah salahna tah kumargi wayang kieu mah ceulina henteu di ieukeun nya nu luhur teh. Janten engke teh aya rambut anu ngaguliweng kana cepil anu palih luhur janten henteu kedah diteuk-teuk kitu. Tah untungna masih keneh spesna ageung tah kitu naon keunggulanana upami ngabakalan rada ageung teh upami kirang merenah atanapi kirang sae janten tiasa dieserkeun deui kitu ngangge perkakas tah sapertos kieu. Tah kitu kebiasaan meureunan kuring oge ngadamel ceulina da diteuk-teukan kitu nu luhur oge janten kabawakeun kana ieu ge tah untungna masih keneh spesna ageung. Janten kitu baraya. Tah meureunan ieu ge nandakeun kedah asaknya imajinasi sareng praktekna teh kitu kedah sinkron.
lamun misalkan kirang implengan gitu susur sasar meureunnan kuda kadek we teu karuhan tuh sapertos kieu baraya urang rada tungkulkeun deui kumargi istri Siti Ragen mah istri anu raspatih nya. Tah kitu baraya hatur nuhun parantos nongton dugi ka dieu cag.